Sugri para wargi ayeuna urang sami-sami Bandungan bagian anu ke-68 dina lajenganana carita Hayang Beunghar karangan Kiliksa. Sakumaha nu kantos di Bandungan di bagian anu ke-68 hanca poe kamari. Pedaran Mang Dedi kebegat ku wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam di wewengkon Gunung Parawit. Khususna kasibahil harita palastra ditinggal kinyawa ku alatan katinggang batu di jero lobang tealonya hanapeun batu indung kalayan kasaksian ku raja monyet nyatana Ki Mandahong teh. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam tibeurang di Gunung Parawit. Manuk recet di sarada mapaesan kaayaan alam harita malahan mah tong geret oge geus mimiti baleger atuh di sarada jiga nu hayang patarik-tarik. Sadengkeun harita teh dihandapeun batu indung dina jero lombang aya hiji mayit anu sirahna bujrad bajred. Horeng si mana horeng eta teh si Bahil getih ucrat-acret meningayang gebruk si Bahil teh nambruk teh hudang deui. Harta kene oge kerejat-kerejat les ngahenjal di nyawa. Si Bahil dikadarkeun kudu maot di dinya kalawan disaksian ku raja siluman monyet. Eta raja monyet nu jujuluki Mandahong ajarag-ajaragan bakat ku bunga. Teh beda we jika budak leutik nyoococooan bunga pisan lantaran si Bahil geus paragat nyawana. Batu indung geus ngahakan korban genep jalma kabeh maut di dinya estuning mata kukurayeun. Raja monyet Ki Mandahong monyet gede harta kene biji dewe tina liang handapeun batu indung teh terus narekel naik kana batu indung geuk diuk cumagug we. Ari panona melong kabeh lebak jiga nu ngarep-ngarep jalma sejen anu baris di alak patina kumanehna sangkan jejeg cenah 7 jalma. Cag para pamirsa urang tunda kaayaan Ki Mandahong anu cumagug di batu indung. Teudeun heula sakedeung tunda sakedap. Tangtu kaharep kasampeut deui ayeuna urang puseurkeun perhatian urang ka tempat sejen ti beulah keler aya nu ngaleut muruk ka tonggo. Saha maranehna?
kasugri para wargi dina mangsa tur waktu anu sarua. Di jalan belah kaler aya anu ngalit katonggo jiga anu sargut pisan. Anu lempang pangheulana tangtungan budak ngora. Kadua aki-aki ditema ku jama-jama sejena anu kawilang jag-jag jeung sargut. Saged ku pakaran jiga arek muruk ka medan perang. Dina cangkeng nolegreng bedog sarta aya nu mawa tambang sagala rupa. Barang tepi ka hiji tepat reg-reg anu alempang teh kabeh geureun. Terus atuh tinggaliuk nempuan kaayaan di dinya. Di antarana aya anu ngajenghok bangun kaget bari melong kena tumpukan kai-kai bobo jeung bubuk kenteng. Aki, Abah oge Cep Ali, tah ieu imahna aki rawit-rawit teh. Tapi hanya geus runtuh. Kunaon ieu teh da bareto mah wewegen imah teh. Ceuk anu lempang ti heula teh tayalian Iwati Salia. Harita teh eta aleutan geus tepi ka urut imahna aki rawit. Dibarengan ku aki Sanip jeung baladna Abah Jari. Yah, kumaha tu ari imahna geus eueuh mah. Yang ku bakal hesen yang nanya moden ujang. Kamana kira-kiranya ti aki-aki teh nya? Cek aki Sanip ge bingung gen. Sabab pangna datang ka dinya teh apan deuk neangan aki rawit. Sakalian we deuk maluruh si Bahil. Rupina mah sepuh. Tos lami teu ayana teh. Margi tilas bubina ge tos ancur lebur kurinyu. Malihan matos barala ku jujukutan. Kamana milarianana upami parantos kieu atuh. Cek Jang Ali Rohman bari jeung ngareret ka aki Sanip. Anu damelna teh ngahulang bingung komo Abah Jari jeung baladna mah. Ngan ukur colohok bari jeung sirahna unggut-unggutan. Kain atuh. Aki ge bingung ari kieu mah. Jang Ali nya kudu ka mana atuh da. Ari imahnya geus hancur kieu mah bingung pikeun maluruhna. Tapi paran denge kitu di mana ari paran ki marunjungna teh. Yang Salia jauh atawa henteu ti dieu? Cek aki Sanip nanya ka Salia anu geus pernah atawa ngalaman munjung ka Tegal Monyet. Oh, kapal ditu sepuh. Rada tebih rada anggang di tongoh. Nanging da moal alami upami di bujang teh mati dieu. Nah kumaha atuh maksad salira teh bade naon losos ka tempat pamunjungan? Salia teu ngartieun kana maksudna aki Sanip. Nah, si Ujang mah lain hek mundung mojak ieu mah. Kieu Jang Salia yo. Ngajan imahna geus hancur ge yakin ai pangeusina alias jelemana mah hirup keneh. Ngan teu nyaho di mana ayana. Atuh sajabat kitu aki teh ngarasa yakin deui. Yen aki naon teh rawit aki. Yen aki rawit-rawit teh masih kene jadi kuncen di dinya. Tak kulantaran kitu tangtu bakal minang datang ke tempat pamujaanana. Jadi anu dimaksud ku aki teh kieu barudak. Urang intip di ditu. Diintip nya Jang Salia urang intip sugan jeung sugan aya. Keur nganterkeun nu marunjung. Tah kitu maksudna teh Ujang kumaha kaharti atawa oh. Mohon aduh kahartos pami kitu mah atuh aki. Tangtos aki rawit teh bakal kapendak di ditu mah. Da saur anjeunna oge kapungkur unggal dinten teh sok. Aya bae anu munjung muja muhit ka monyet. Sarta tara lat-lat tugikeun ka sonten oge. Tah, hayu atuh mangga. Urang susul ka Tegal Monyet ki. Manawi aya di dinya. Tah, kitu Jang Rohman kumaha? Leres pisan kitu oge ki. Abdi mah satuju pisan. Cek Jang Ali Rohman deui. Tah, ayeuna kumaha ye Abah Jari ya? Satuju atawa henteu Abah? Cek aki Sanip bari ngareret ka baladna Abah Jari. Nu kabehna teh aya 8 urang ka asup Mang Inta. Ngadenge pananya kitu ti aki Sanip pok Abah Jari. Gidingan wae sepuh. Pokoknya mah nyaon rupi nu sakincen dianggap sae. Pikeun maluruh si Bahil jeung aki rawit.
Mangga urang jalankeun bae. Ceuk Abah Jari ngomong tegas najan ancad lair ge. Manehna geus gregetun hayang gera-gera manggihan si Bahil. Syukur ay sapu kabeh mah duyuan mah. Maju deui oi. Ulang ke tempat pambunjungannya. Tapi kade ulah ya. Ya orang malin rek munjung-mun ya palias Istanbul teuing tapi rek nyegah jama-jama nu sasarampah gini pikir anu tegableg iman. Sangkan ulah naon ulah ketelanjuran karunya. Jar mi Gusti kasiluman. Ai pangeran diluli-luli. Ayo tutulkeun akidak. Cek Aki Sanip harita teh bari jeung rampayak leumpang ti heula. Bring atuh sarerea laleumpang deui. Nanjak mapai jalan satapak, malah si Aki ditungtun ku Jang Salia nu nyaho jalan deuk ngajugdug ka tempat tegalan monyet ya. Ngan jalanna nyorang lamping gunung belah kaler. Ari balad-balad aruji mah nanjakna teh ti belah kidul. Tapi engke mah bakal tepunggelan di dinya. Da anu dituju teh kaponclotna jalan teh ngan hiji. Barang tepi atuh kana pengkolan anu pamungkas. Jang Saria areg ngarandeg sarta malik ka tukang ret ka belah katuhu breh nempo jalma-jalma anu ngariung belah ti kedua teh rada beh laneuh. Ari anggangna kira-kira 10 tumbak. Atuh Salia ngerasa heran. Aki, ayahnya Jang Salia ayah. Capek oyuh. Ayah. Punten tuh, tingali di landeuseur jami. Nah saha maranehna teh nya? Kituna teh Salia berjeng nunjuk kabeh lebak. Atuh sarerea ngareret barang breh teu nyalahan. Belah dilandeuh teh loba jelema nu teh yalian iwati urang lembur Ciburial anu keur badami jeung para pangurusna. Lantaran lalampahan maranehna keur aya gogoda. Sieun ku monyet ki mandahong teh jeung kagok we ku paniatan. Rek bali keras inget kanu opatan. Aya rek ka gunung deui sieun ku sakadang monyet badag. Dumatak tungtung mah cara ricing we bari jeung baradami parebut pamadegan. Sanggeus jelas katingali ku Aki Sanip panuduhan ti Jang Salia tadi. Pok Aki Sanip. Nah, Jang kan norek marobagong ning mending ngayut lobaan. Saha kira-kiranya maranehna teh Jang. Keur naon betaya di dinya nya? Aki Sanip nanya. Tapi ting ditujukeun ka saha da socana melong bae ka lebak. Kieu wae sepuatu urang sampurkeun we ka ditu sung. Hayu urang kalebak manawi sang manawi atuh ti aranjeunnya kini katerangan ngeunaan Akirawit. Datang tos maranehna ge nyahoeun. Ceuk Abah Jari deui. Manehna mah rada seukeut oge pikiranna henteu buntu teuing. Bubuhan kolot anu geus loba luang jeung pangalaman jeung deui ahli dina guna-gudag jalma. Ngadenge kekecapan Bah Jari sarerea satuju. Nya nu akhirna mah bring we lalumpang deui. Ngan ayeuna mah kapaksa mudun deui saeutik nyorang jalan terobosan terus mapai lamping Gunung Parawit deuk ngajugdug ka baladna aruji anu keur baradami. Tekung silila balad-balad Aki Sanip tepi kanu dijugjug atuh be urang lembur Ciburial teh mending ngajenghok rewas
sabab nyangkana mah balad aki sanip teh anu keur neangan harta karun teh nu maksudna sarua jeung maranehna keur nyusul-nyusul emas inten berlian nu aya di handapeun batu indung. Assalamualaikum. Aki sanip harita uluk salam bari jeung rek eureun anu ngariung ngarembalan meni saheng. Ari panon mah marelong hatena kaget. Jung Bapak RT jeung Aruji nangtung manggut di ngabagiakeun kanu kakardaratan. Pangapunten dupi aki teh bade kamarana ieu teh. Acana pi mulih ti mana? Nya hanuju aya naon make araya di wewengkon Gunung Parawit. Ceuk Bapak RT Ciburial panasaran dina hate ledik nama Pak RT teh. Sok sieun kasoro mun harta karun teh. Jeung da deui hayang nyaho kana tujuan balad aki sanip nu katempona teh jiga nu nyurigakeun lantaran kabeh saged jiga anu rek perang. Ngadenge pananya ti Bapak RT kitu pok aki sanip harita. Atur nuhun ujang enak diparios. Aki teh ngahaja pisan nyepangan ka salira. Ari sabab aki teh keur susah teu nyaho jalan. Pangna nyepangan teh bade tumaros manawi aya nu keur ngawalad. Oh, naroskeun naon aki teh atuh? Manggawe bade tumaros mah nanging. Patarosan ti abdi oge kedah diwalar nu saleresna ki. Nyaha bade ka mana atuh saira aki teh? Bapak RT bener-bener ngerasa curiga. Sok sieun mata kurudi keur balad manehna. Aki sanip terewel pok harita. Kieu teh ujang. Aki teh ti lembur Cikarang jeung Ciwaru. Indit babarengan dina raraga neangan hiji aki-aki nu kacelah aki rawit. Jadi tujuan aki mah teu cangtu ka mana we cepina nyusul-nyusul aki rawit. Tah ayeuna aki teh leungit udagan teu nyaho kana lacak nu saterusna. Kalarasaan ayeuna atuh tepung jeung rombongan salira. Sakantenan we aki teh bade naroskeun naha di mana ai aki rawit teh. Sarengna deui di mana ari si bahil-bahil teh. Ceuk aki sanip. Nyariosna darya pisan atuh Bapak RT jeung baladna mun dicuringhak. Lantaran naon? Lantaran rombongan aki sanip teh beut nanyakeun aki rawit jeung si bahil. Memeh Bapak RT ngomong deui pok Aruji harita teh meuheulaan ngomong. Loh, punten bae ieu ke. Bade naon aki teh ka aki rawit sareng si bahil teh? Cobi jelaskeun heula. Engke ku abdi dijawab. Atawa diberi nyao. Kieu teh ujang. Si bahil teh incu aki. Manehna indi ti imah teh geus sabulan terus eueuh bedana. Yen si bahil kungsi nyusul-nyusul aki rawit cenah nu aya di Gunung Parawit. Tah ayeuna ku aki disusul ka imahna. Tapi teu aya kitu ujang. Loh, gitu. Kieu ki selesna mayo. Kang Bahil teh perantos kena sareng abdi. Malian mata tadi teh langkung ke dieu. Ayeuna perantos angkat ka puncak Gunung Parawit. Nya saena mah susul baelah ka Gunung Parawit lah. Da moal burung kependak. Ceuk si Aruji terang-terangan. Manehna mah teu loba curigana naon atuh puguh we Abah Jari muni bungahin. Serog maju salengkah pok nanya ka Aruji. Iraha ngayangkungna teh jang bahil teh encep. Terus yami atawa henteu ieu. Loh, rada lami Bapak. Nanging ento acan aya 2 jam rupina. Ceuk si Aruji deui. Nuhun atuh Kasep. Abah teh geus sono ka anak. Hayang geus dapat tepung deui. Rupina ayeuna oge bade disusu ka Gunung Parawit. Ceuk Bah Jari atoheun pisan. Siasatna aki sanip kabacaeun ku Abah Jari. Muni nyamung. Nya sanggis kitu mah atuh geus ngarti kana siasat aki sanip itu mah manehna oge ngaku anak weh ka si bahil teh. Adu maksudna sangkan kateranganana budal ulah dirusiahkeun ku Aruji. Ari Bapak RT ngahulang we asah kahewag alas ku Aruji. Naon sababna? Sabab ngomong jeung aki sanip encan beres. Ari Aruji gagabah dina ngomong.
Mangkani manehna teh apan terboga hanca dina raraga neangan harta teh. Lamun kitu carana tantu meureun batu indung teh bakal kapanggiheun ku batur. Malahan matangtu eta harta-harta teh bakal pada maremutkeun. Lebah dieu Bapak RT ngarasa hariwang. Punten. Ari salajengna baya kumaha ye aki teh? Sahaja dengan laki? Bapak RT nanya deui bari jeung rada nulak cangkeng miheulaan ka Aruji. Pauk Aki Sanip harita. Upami kitu carana mah Ujang. Ayeuna teh aki sareng barudak teh bade ngabujang ka Gunung Padawit. Hayang tepung sareng injo. Upami salira panasaran mah sarta palayunina kana wae teh aki. Mangga ku aki bade dikenakeun. Aki sorangan katelah teh Sanip. Ari nu ieu tah Jang Salia. Tah ieu Abah Jari. Tah ieu Cep Ali Rohman. Tah nu itu mah Jang Inta sok disebut Mang Inta. Tah itu mah Samin, ieu Karyo. Itu Adung, tah eta si Ahmad. Cek Aki Sanip. Nyebutan ngaran-ngaran baladna bari jeung ditunjukkan saurang-saurang. Di Bandungan ku balad Bapak RT sarerea unggut-unggutan. Oh gitu. Upami parantos kieu mah nya sae sasarangan we atuh. Margi abdi oge nu sarasna mah bade ka puncak Gunung Padawit. Cek Pak RT curiga sok sieun beakeun harta. Ah kitu saja mangga atuh. Mangga teh teuing. Ulang sareng we lah meh seorang nanging bade aya naon maksud salira teh atuh. Nya geuning menira geman kieu. Jigana teh salemureng ngiring sadayana yo Ujang. Aki Sanip nyarengeh serileutik. Bari panon bodas celong teh rarateret kanu ngariung nu harita ngalingkung ka Aki Sanip. Kieu Eceki. Abdi oge saanyana mah nuju milalean dulur abdi anu leungit sawatara poe ka tukang. Aya beja yen dulur abdi teh lumpatna teh ka Gunung Padawit. Tapi duka naon maksudna ngan anu jelas manehna teh ngudag-ngudag harta bana cenah kieu. Harta bana sarta harayang beunghar cenah kieu. Ceuk Bapak RT kacaletot ngomongna. Nu tadina hayang nutupan merusiah harta karun teh kelakah hampir budal kabeh. Oh kitu nya. Ayo atuh. Ayeuna mah urang bareng ka Gunung Padawit Jang Aki. Ya kan tiga nama kari seutik deh yo we ya Jang ah. Urang babarengan pan geus burit yo. Cek Aki Sanip ngomongna dari pisan. Bungaheun ngadenge Pak RT nu hayang bareng indit ka puncak Gunung Padawit. Nya sanggeus kitu mah kalawan teu loba omong deui. Bapak RT marentah ka batur-baturna supaya nanjak di ka Gunung Padawit. Bari jeung kucap kieu mere isyarat ka batur-baturna. Sangkan sarerea ngarti kana urusan maranehna. Nya akhirna mah legodot atuh aleutan jadi namah. Balad Bapak RT jeung urang Ciburial arindit. Nanjak netek mapai-mapai jalan satapak ngajujug ka batu indung nu aya di ponslot Gunung Padawit. Abah Jari jeung anak buahna bungahin. Lantaran geus aya lacak ngeunaan si Bahil ari sabab pikeun Abah Jari mah Aki Rawit mah henteu penting, da anu penting mah keukeuh si Bahil. Ali Rohman jeung Aki Sanip jadi penasaran hayang nyaho kana maksud jeung tujuanana Bapak RT jeung wadia baladna. Sabab tadi teh waktu ngabuih ngomong jeung Aki Sanip Kujang Ali Rohman oge katara jiga-jiga aya Rusiah anu sumputkeun atawa hiji kacang cayaan. Atuk Jang Ali Rohman jeung Aki Sanip jadi curiga hayang nyaho kana kaayaan anu sabenerna.
tong geret bekireang we di sarada mapaesan kayaan alam sore harita. Sadengkeun aleutan jalma jadi katambahan ku urang Ciburial. Sadengkeun jalan-jalan satapak jalma sakitu lobana atuh meunikeun ka mata keung katinggalina teh. Leumpang saurang teu aya nu duaan sabab jalan heureut. Eta aleutan harita atawa rombongan teh kocapteun geus tepi weh kanu dijugjug. Barang gok oge aki sanip jeung Jang Ali katut kanca-kancana meunang ngajenghok bakat kurewas. Naon sababna ngajenghok lantaran yakin teu samar deui. Deukeut batu indung aya mayit meninggal bugigag aya opat. Ngagoler teu ditiungan. Getih dina sirah geus gararing sarta digemrong ku laleur piteuk. Sajongjongan mah aki sanip jeung Jang Ali Rohman colohok bengong. Teu ngarti kana sabab nu sababna bet aya nu kitu. Ret kenapa parabotan nu ayang-ayangan. Ret deui kana taneuh kalian jeung batu-batu nu taringgul di dinya. Akhirna aki sanip bisa neguh yen balan Bapak RT teh keur migawe hiji pagawean nu kacida gede bahayana. Pok atuh ngomong geus teu make tatanya deui. Ya, sadere nu sadaya mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Gusti Rabbul Izzati bika kituna. Ke mana nu tadi teh abdi kaje. Naon sababna jangan nu cilaka ditinggalkeun teh. Nya geus teu nyaah ka babaturan ae. Nya ngahaja nyilakakeun batur sorangan. Naon maksudnya ngabohong ka aki? Coba jawab kudu saurang nu tadi teh. Itu cek aki sanip bari jeung rutret bari panuna bureleng weh ka Pak RT. Teu nyahoan RT aki sanip mah. Jika nu hayang sidik kana eusiding hate eta lalaki. Atuh puguh Bapak RT jeung baladna meni ngajerenghok bakat kurewas. Sabab teu disangka-sangka aki sanip teh bisa naguh kana kaayaan maranehna yen geus ngabohong teu ngabejakeun anu sabenerna. Tapi teu rumasa ari nyelakakeun batur sorangan mah. Mun tamalar mah heueuh rumasa. Pok Bapak RT harita bari jeung culang cileung teh ngajawab. Aduh, punten atuh sepuh. Abdi teh memang lepat ceun. Margi parantos ngabohong ka salira nanging dina sajeroning ngabohong oge ari gaduh niat jahat mah henteu. Da teu rumaos nyilakakeun batur sorangan nu aya mah abdi oge ampir cilaka sepuh. Ke lah. Aya ka harti ke. Aki can ngarti kana maksud usahanya na omongan ujang bio. Mun masalahna hayang jelas. Sarta mung katudingan nu lain-lain. Jang kudu terang-terangan kaki mah. Sabab anjeun mah bisa ngabohong. Da ku aki geus kacenggu atuh. Jeung aya tanda-tandana. Jang tunya oge anjeun sakabeh teh tos digarawe di dieu nya. Ngali taneuh nu batu. Heuh. Sabab di dieu loba pakadang tugangin. Marupa paculingis katut balincong. Nu kacida pisan lobana. Katurug-turug deui aya cirina anu pasti pakean aranjeun kabeh teu walagri kalotor. Suku leungeun aranjeun kalotor ku taneuh beureum. Tuh, anu rupana sarua jeung taneuh di dieu. Da kulantaran kitu jang. Omongan anjeun anu nyebutkeun kerenyangan dulur teh ngabohong lah maskin kumaha ge. Da buktinya mah malah ninggalkeun babaturan nu cilaka. Pikir jang. Sok pikir. Nya pantes hiji jalma ninggalkeun baturna dina kayaan kitu. Cek aki sanip berjeng nunjuk ka opat mayit. Nuka ayaanana estu ning mata kuatir jeung ketir. Lu maos lepat sepuh. Gampang nyambut rumaos. Abdi teh can caya tamoler. Teu emut ka batur selemur. Nanging da eta teh sun aya sababna sepuh.
sanes ngahaja bade ngantun ke naon sababna tuh. Dan sababnya ge kudu puguh. Ngada aki ngarti. Apain ayo omongan ujang kitu mah lieur kana sila akina ge kieu margina mah sepuh. Sok terus terang. Ulah sok ngabohong-bohong sakali ditutup di bohong kadua. Bohong deui ditutup bohong katilu hayoh mu aya tungtungna. Sok bruk budak. Semua coba kay sumuhon da campok semua kieu tuh sepuh duh. Barabat Bapak RT harita ngomongkeun anu sanyana yen manehna teh keur neangan harta karun anu ceuk pituduh aya di handapeun batu indung batu nu panggededan di dinya malah dibejakeun yen anu nuduhanana ge aki rawit teh atuh puguh salia jeung baladna meunang jenghok dewas karunya teh teuing ka urang lembur Ciburial malah aki sanip ki menikeun ka gogodeg pok harita Pak RT mungkas omonganana. Tah kitu sepuh janten pangnasim kuring sapara kanca di lembur Ciburial ieu nya sim kuring teh kapeto janten RT ditu. Oh itu jadi RT sumuhun nya atuh batur-batur sa RT teh dikerit peti ku abdi teh dibawa ka dieu margi saur aki rawit teh yen di dieu hanapun batu indung batu nu panggedena mun eta tarita ngajegir ageung sagede tajung di hanapna teh aya harta karun cenah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Gusti nu agung. Masya Allah alhamdulillah. Nah atuh kabina-bina teuing eta mangkeluk teh kuat katega ngabobodo jalma selemur. Nah naon maksudna Jang RT? Duh Kak Sepuh ngan anu jelas mah abdi sadaya teh nuju milari harta bana anu kapendam di hanapeun batu eta. Nanging nyeme oge sakedap didamel ketungali taneuh maksud teh sadayana gawe. Terus aya korban jiwa kitu Sepuh. Sakumaha nu katinggal ku salira aki? Cek Pak RT teu anger nyebutna teh ka aki sanip. Aya sok nyebut sepuh, aya sok nyebut aki. Malah manehna oge sadar di hatena, ngerasa kaget ku kajadian kitu. Gusti nu agung. Kieu atuh Jang RT, sok ayeuna mah jaluk heula ka besok, ngada tenang lah. Aki arek nerangkeun masalah ieu nu sabenerna sok yuk ulah unang tuk. Ngada ka harti ku pikir ka hontaku rasa sararea sok yuk. Aki sanip marentah sina diuk. Kabatur-baturna sarerea anu aya di dinya. Nu sejen ge nurutan saurang oge teu aya anu nangtung. Sanggeus kabilang terapi pok deui aki sanip harita teh. Ya. Urang Ciburial khususnya. Pikeun aranjeun teu uninga meureunnya. Aki rawit teh lain dukun lepus paraji sakti tapi dukun waduk aki dengki alias wadul. Sabab aki rawit teh nu saenyana mah kuncen pamunjungan anu pamujaanana di dieu pisan yo. Sing saha-sahaja mak nu munjung muja ka siluman monyet, mujana teh ka dieu. Ari kuncena teh nya aki rawit pisan. Cenah eta teu percaya tah tanyakeun sok ajang salita ieu teh salia ngaranna. Anu kungsi ka olo jeung ka bibitna ku harta siluman. Nyepikeun katega ngorbankeun nyawa ka siluman dipake nukeran harta. Alhamdulillah Gusti ngan alhamdulillah lur sakabehna katurungan ku Jang Ali Rohman tah nu ieu coba ngadeg asep Jung Jang Ali Rohman nangtung. Cakap Diuk deui Ali Rohman teh. Nu akhirna Jang salia kabebas tina ancaman siluman kitu cek si aki. ya kita taya teh Jang salia teh geus bebas tina ancaman siluman sarta balikna teh
kana jalan nu lempeng tur yakin dina benerna nyembah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sakabe omongan akhir awit ngeunaan harta karun teh sanya nama bohong. Alah, mangsa cekap waktu cukup cag para pemirsa ya carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua Mang Dedi barus maluruh naskah ieu carita dina bagian anu ka-70. Hatur nuhun ku sagarup piperhatosanana ujung kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.